Sia mau Ukraina jeung Rusia nu perang sia mah sia nu riweuh na. Indonesia perang mah Indonesia pasti menang sia teh. Ura-ura kitu ngeukeunnya eta teh asalna teh dinu bahasa Sunda sia teh. Bersatu kita teguh, bercerai kawin deui. Perang itu. Nah, siap, belum luas aing. Perang itu. Perang sa tetangga mana ribut teh? Naon pas ya? Perang itu. Perang naon teh? Itu. Ukraina jeung Rusia. Sia mau Ukraina jeung Rusia nu perang sia mah sia nu riweuh na. Pajon we tuh. Nyaho teh ucuy. Nah, aing eta mah. Oh, yang bisa tanya orang bejaan ucuy. Sia mah. Si ucuy nonton TV. Nah, ucuy. Nonton teh amun Indonesia perang kumaha ucuy? Indonesia perang? Heeh. Indonesia perang mah Indonesia pasti menang sia teh. Nah, bisa menang. Menang sia teh yeuh. Indonesia malah bunuh jaragona sia teh yeuh. Dukun loba sia teh Indonesia mah. Tukang santet loba sia mah urang teh. Sok ayeuna mun ayeuna naon? Tentara arek nyerang gitu. Tika jauh lah dipurulukan gitu. Bisa teh parae eta nyerang oge. Anu kuat ditembak sia teh loba. Anu kuat dikadek sia teh. Tah ieu tah anu kuat teh era loba pisan mata. Geuceu. Bener guys, sia mah nyawa ya. Bagus ya. Itu serius nanya ya ucuy. Naon? Naon teh? Lamun Indonesia gitu menang mah. Mun perang siga gitu. Iya, sia teh. Kuncina mah ieu nya lamun misalkan Indonesia mau diserang gitu nya mun kayak perang juga di Ukraina gitu. Gitu. Kuncina mah hiji di urang mah, hayang menang mah. Naon itu kuncina? Kuncina mah menjaga persatuan dan kesatuan sia teh. Pan belajar tinu pengalaman bareta oge pan Indonesia teh pan 350 tahun dijajah ku Belanda gitu. Meunang mah kunaon sok ku bikin ku ngahiji sia teh. Ku ngajaga persatuan dan kesatuan. Eta kuncina mah. Sia teh tong jiga ayeuna tah. Pan ayeuna mah geuningan. Bora arek ngajaga persatuan dan kesatuan sia teh. Ayeuna mah aya masalah isu saeutik babari pecah belah geuningan. Beda pendapat ayeuna mah musuhan geuningan. Itu namun biara keneh kitu mah bora arek meunang teh mah eleh we. Kuncina mah hiji jaga persatuan dan kesatuan. Tong ayeuna ngagegorengkeun mun agama teh mah hiji lah baret oge anu agama Islam, Kristen naon kan baret oge kitu. Hiji kabeh. Jadi menang perang nanti nya. Menang lamun kitu mah. Kitu jagana mah kuncina mah hiji naon? Menjaga persatuan dan kesatuan. Merdeka cuy. Eta sia teh. Pada bahasa bercerai kita bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bener ya cenah. Itu sia teh. Cek lamun Indonesia perang kitu nya dampakna sigana teh ieu nya cenah loba gitu cek. Aya nu kalaparan, anu balangsak loba, cek. Cek terus anu susah ge loba mun sia mah yeuh dengekeun. Di urang mah nya bicara dampak itu tong boroning perang sia teh. Terus kumaha maksudnya? Ayeuna memeh perang oge anu susah anu kita manggas loba sia teh. Nu balangsak loba sia teh. Nu kalaparan loba. Tuh kudu nungguan perang bet ayeuna geus loba ayeuna mah. Bener segala langka dinya nu nya sia teh. Nya aing mah da sok lieur gitu teh. Matak. Gitulah pokoknya mah. Kudu bersatu lah pokoknya. Kudu bersatu. Cek, apa teh anu eta nanti perang eta tentara nanti teh Rusia sok ura cenah. Aing mana nyaho ura kitu ti mana? Sok nonton ya, Ucuy. Saya teh sok nonton. Heeh, aing cek eta teh naon maksud Ucuy? Ura kitu. Dengekeun nya eta teh asalna teh tinu bahasa Sunda sia teh. Naon ya, Ucuy? Maksudna eta teh lapar sia teh. Apa sih nih? Dengekeun nih sia teh. Kan eta teh si presiden teh kan keur pidato. Eta teh kan lapar eta teh. Tah. Ura teh maksudna mah urap eta teh. Urap bener sia teh. Urap dengekeun sia teh. Yeuh nya. Kan lamun letahna beda sia teh. Yeuh, letah orang itu jeung urang beda sia teh. Orang itu mah teu bisa ngomong up. Teu bisa ngomong up sia teh. Jadi rek ngomong urang teh teu bisa jadi ura eta teh.
maksudna mah urap eta teh lapar aing hayang lahan di urap. Itu. Siapa? Serius orang lainnya, cuy. Iya, cuy. Serius nanya orang nih. Udah tuh. Siapa percaya teh ka aing? Ente aing. Ah, bener kalau mau percaya ka aing mah teh musyrik sia teh. Ya ente ketang maksudna mah urang wae eta teh maksudna mah semangat eta hore eta teh supaya semangat. Jadi eta teh dengan asal nama dari bahasa Sunda itu urap eta teh. Siapa? Yang lain wae. serius tuh cuy nanya aing. Geus mah aing mah ngomong-ngomongkeun. Aing cek eta nanti berarti lawan Indonesia yang menang teh kudu eta nya Tah, kalau misalkan Menjaga pokoknya mah tina persatuan. tina segala kesurupan oke pokoknya mah kudu menjaga persatuan dan kesatuan kuncinya mah eta. Karena naon bersatu kita teguh, bercerai kawin deui. ini siapa itu ngomong-ngomongkan perang sia teh dan ngomongkan rumah tangga ini bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kuncinya mah kudu bersatu orang teh. Terus ya teh, enak orang teh daripada ngomong perang-perang, enak mah suruh usaha lah enak mah. Usaha aing kudu ngeluarkeun modal sama ya, Cik. Siapa ya? Usaha nu tong ngeluarkeun modal yang mana? Untuk ngeluarkeun modal naon, Cik? Hah? Urang ngarongsok we ya. Ah, tukang rongsok lomba gitu, Cik. Siapa? Ya tong di dia ngarongsok lah yang mana? Aing di mana? Urang ke Ukraina ini. Opa sia di ditu mah. Beneran anjir. Opa lain kali panci wae sia teh tah di Ukraina mah. Teng wajah sia teh, solongsong paluru sia teh, loba di ditu mah. Truk-truk kapal teh bangke-bangkena kan lumayan lah mun kalau teh sia teh. Dia urang ka Ukraina jeung aing ya. Modal aing kan. Wah, sia mah, kembali sia nu modal aing, asal aing tong modal we. Ayo ah. Arek mah. Mas bae hayu. Itu baik. Bae, mau bae mana bae. Sia ju mana mau bae teh mana. Tong sia ieu mah. Urang. Lebuk sia mah.